Carita Jagong Jambu Monyet jeung Kuda. Meniwa ka era mana mah jambu monyet? Nah aku naon gitu Jagong? Eta coba siki hiji oge meni ditembong-tembong sombong pisan jambu monyet mah. Daripada maneh awak di bulan sababaraha lapis, ari bulu kemana-mana. Ngerakeun. Daripada maneh kuda Nah kunaon kitu Jagong? suku kabeh di sapatuan ari awak bulucunan. Dari Telkomsel. Benang sia bangsa teh paingan kalapa aing teh leungit bae da kusia bajing lungcat sia. Pada abi mah bade sanes bade maling, Pak. Pak Haji sanes bade maling kalapa abdi mah. Sia sok loba alasan apan sidik katingali ku urang maneh teh keur naik. Abdi mah naik teh sanes bade maling kalapa, Bapak. Ari geus rek naon atuh sia betataekan kana tangga kalapa batur. Aduh punten Pak Haji, punten pisan. Da abdi mah bade eta Pak Haji, bade milari jalan ka langit. Dari Telkomsel. Mas maaf, kalau Jalan Marta di mana di Nata ya? Oh, kalau mau ke Jalan Marta di mana? Naik angkot jurusan Bineng aja nong. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, teu tiasa ningali, tak can tuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya duitna ya. Aduh, Pak, ieu mah artos teh palsu Pak. Nah make jeung apal make jeung palsu sagala ieu duit. Apanan maneh teh lolong? Meletet sakedik Bapak, abdi bener. Dari Telkomsel. Ki, nah kehampangan teh beri jeung berat brot segala. Nah, ari ujang, hujan oge apanan sok dibarengan ku dordar gelap. Dari Telkomsel. Lamun aya nu beres dahar, terus ngaberesan piring ngabaris rapi, eta mah pasti orang Rusia. Tah, lamun anu geus dahar nya, terus meresan piring ngajajar ka luhur. Sendok jeung garpuhna disilang-silangkeun, asbak beresih. Tah eta mah pasti orang Jerman. Mun perabotan di meja makan seperti piring, sendok, asbak, nepi ka wadah tisu, acak-acakan sanggeus beres dahar, eta mah pasti orang Amerika. Tah, amun parabotan seperti piring, sendok, asbak jeung wadah tisuna arareueuh sanggeus beres dahar, eta mah pasti ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Jack, coba mun si Cecep aya di dieu euy. Urang duaan pasti mau hese teuing mindahkeun ieu lomari. Cek saha si Cecep teh nulungan. Apan manehna ge keur mantuan urang. Mantuan naon ari maneh, Jack? Memangna manehna teh di mana gitu ayeuna? Apanan di jero ieu lomari nahan gantungan baju bisi maruragan. Dari Telkomsel. Woi, ngetem teh leulat teuing atuh pir. Bapak pada angkat ka mana? Ya teh nyaho kitu kuring teh ka Bogor. Ari bapak pan ieu teh nembe pisan ti Bogor, malihan ayeuna tos di garasi. Oh, garasi? Dari Telkomsel. Jack, eta mah euy kamari basa moro di leuweung sancang. Kuring di udag Bagong, geus gede. Waduh, Allah sihungna pararajang. Eta Bagong udah kuring lompat lah seterkebok. Ngebretek tuh urang teh lompat. Nah terus? Nah, geus rada jauh eta Bagong teh nambru ti Soledad ku cai. Bener maneh mah jagoan. Mun kuring mah geus nyihan maneh. Di udag-udag Bagong pikasinan gitu mah. Justru eta Bagong teh bisa ti Soledad oge apana nincak cigih dewek. Dari Telkomsel. Terus Pak ya, terus. Ya sekali terus Pak, terus. Nah, di bapak di kita mundur teh kalau melong terus. Ari markirna teh kudu cocorokan kitu atuh. Nih mundur we. Da lamun mobil kuring nabrakan teh mah pasti eureun geus kudu mundur-munduran. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggihkan. Mangga wae bapak upami bade naik mangga mung kedah mayar 500.000 bapak. Upami bapak protes, bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami bapak nyeros di kapal, bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade bapak? Mangga atuh gitu mah. Hayu Jang, urang naik Jang. Tah pak, ayeuna mah tos dihandap. Teu nanaon bade nyares oge bapak mangga.
Ari bapak bade nyareos naon bapak? Muhun, kita tadi oge bade nyarios ngan sieun di dana abi teh. Bade nyareos naon atuh ari bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. dengekeun ku maraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan panggedenangan punten 3. Anu ngarasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh nangtung. Tah kitu Udin alus. Tadi ibu nitah nangtung anu nangtung. Tapi ibu nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh Udin? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi, sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah, tong mugi anjeunna kenging jodoh nu sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teu tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi, Gusti. Upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi. Saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes, wios nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui we anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon maneh ngajanteng di harapan imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ke pasar, maneh teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di pengker, Mak. Karnaon? Nuju ngadu kaleci. Astagfirullah. Nah, bapak si lain teh teu era ku umur gitu. Kolot-kolot ngadu kaleci. Bener-bener teu uyahan. Ngadu kalecina jeung saha gitu, Din? Sareng Aki, Mak, tuh di pengker. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh paeh katiisan. Kumaha bisa katiisan kitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lililila awak uing teh teu bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngarasa syukur paeh ge teu pati nyeri. Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paehna? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh ya. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna uing margo pamajikan uing keur salingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung celana batur. Uing apa pamajikan uing keur salingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha? Kaloteng, eueuh sasaha? Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung uing teh. Nyeri pisan, euy. Nyapae we uing teh? Aduh, nari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ka jero kulkas. Mun maneh neangan ka jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup ayeuna. Bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon? Kadieu gara Jack. Naon? Bayangkeun nya, dewek mah gara-gara diudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, manya. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh diudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat. Emang maneh keresara di mana gitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel. Din, kadia Din. Naon juhro? Mana bisa tuh nyieun kalima make kecap paralun? Paralun? Oh bisa tuh. Nu bener. Jeung sok urang hayang nyaho. Kieu nya, naon paralun nya? Paralun. Ayeuna sadayana ledang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh menila leutik. Uyuh, Naon atuh? tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ye. Nah, dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. Jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Nya 800 perak atuh.
Tah, kuring mah panghaream-hareamna mi gawe pagawean picalakaan. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, bet haroream? Nya hoream atuh. Kira geng udah duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Ya coba gerak di koran. Aya berita aheng aki. Nah aya naon atuh incu ici. Iya ki tingali. Aya jalma rak-rak di tingkat 3 tapi selamat ki. Bener-bener jagoan ya ki. Ah eta mah teh sabaraha ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah ragrak tina tingkat 7. Wah, aki hebat pisan. Kana naon ki? Henteu ngan cingir leungeun anu katuhu aki tah misalnya hungkul. Ah, terus anu lainna kumaha ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Wawalak sia. Teu neuleuh aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye kehulaanan pak. Bapak nunggu nabrak di tukang. Terus ayeuna nah bet make adat-adat sagala pak. Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teu salah pak. Yeuh dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah bapak bet nuturkeun abi ha. Segan teh lain garasi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggih Guide. Punten pak. Mangga. Dupi anu dimaksad flu burung teh naon pak? Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya pak perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atau tanda-tanda sok bersin wae terus awakna ngahod-hod jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupi ngalandonganna kunaon pak? Oh eta mah gampil pisan atuh pasihan we aspirin dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh gitu pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali we upami aya sapi anu lempang di jalan raya dina kaayaan caludih teu puguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Manya dina sop aya laleur paeh? Mending atuh pak dina sop mah laleur hungkul. Komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Cek. Naon ieu aya naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder can? Acan? Naon gitu? Sarua atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Nel, Naon? adieu. Maneh pernah ngadenge-dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nitah gaedna naek kana tangka kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Geus nah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Naon? Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaetna ti soledad. Terus ti bebet. Dari Telkomsel. Aduh, apunten pisan. Ieu pasti kesalahan SIM kuring. Tenang Neng, kuring nu salah, sanes Neng nu salah mah. Kuring ngajak ngantosan Neng nabrak mobil abdi. Hah? Terus naon maksudna? Iya Neng, supados tiasa kenalan sareng Neng. Dari Telkomsel. Oke.
Anjeunnya ho naon sato musuhna beurit? Ucing. Oke. Sabaraha hiji tah panon ucing teh? Nyaya 2 tuh dok. Alus, ari ceulina sabaraha tah? Sarua 2. Tata ari sukuna sabaraha hiji coba? Aya 4. Aha. Ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh dok. Ari dokter seumur hidup camperan ningali ucing. Nah ka aing teh menikah bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jeruk sakilona mang? Mirah neng mung 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 ah. Alim neng sok we atuh lah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh, sok we atuh lah 2.000 tah dibikeun ku mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajen gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP kubur atau kuling ge. 2. Upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atanapi strum listrik langsung ti PLN. Bisi nyetrum. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalna, ngacharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelpon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi metrek HP ku batu. Anu katujuh, tong ngagentos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insyaallah moahur. Tips eta insyaallah HP saderek awet. Dari Telkomsel. Jack. Naon ieu? Aduh. Apa teu bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Teu apal euy. Sok heula jawab bae saeutik atuh. Kela. Sarua ya godegan. Lain. Sarua artis. Talu? Can. Kalah hiji deui berarti sarua jelema. Lain kan bedana ya ge. Geus selahnya jawab kurang Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ai Rhoma Irama mah Titanic. Dari Telkomsel. Bapak tos sabaraha tahun Bapak janten tiasa icalan kieu Pak? Oh, aya walasan tahun. Ari artos ladang icalan ieu sok dikempelkeun di mana Pak? Alhamdulillah ada dikempal-kempal mah. Artos alit ge tiasa jantin ageng. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur. Meser sawah, meser balong. Aya ieu motor si Kukut hiji. Oh, kitu sae atuh panya. Nuhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur. Anu cika di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah Pak? Sanes karuliah. Sami we sareng Bapak icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Bener-bener maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Tadi jam 3 peting kuring ningali maneh keur hulang jentul di tepas imah. Sia mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah. Menta pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel. Sok ena mah ngarumpu sadayana. Tos ngempel Pak, ieu sadaya pala putra Bapak tos ngempel di dieu. Bapak mah ngan hayang wasiatan anu manungtung. Sok atuh sok Bapak ayeuna wakca kencing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun cara sapala putra Pak. Sok Bapak bade wasiat naon? Muhun kieu perkara imah nu dianta baru jang. Bumi nu dianta baru. Ari kitu naon Pak? Kade ulah dijual. Tong diical. Nah tong diical Pak. Nya heueuh tong dijual. Apanan eta imah teh anu batur. Urang mangan sakadar ngontrak. Dari Telkomsel. Udin, Mohon mak. ya kasep bagernya pangmeserkeun Mama Sango di warung Tegalnya kasepnya. Mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya cara
Mang Udin. Sama saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Ente bu, sumpah, abi mah amang ke mana? Abi teh nuju di jalan bu, mencet sangu ke warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon, naik bus, paling engking bu. Wina ke bumi nyedap sangu nama. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung oray. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ningang di kuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta keneh. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya bu guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras ke awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna. Ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh, tingali. Cacingna pae kan? Mohon bu guru. Tah lamun kitu, cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas tina cacingan bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebelen ah mana mah. Mana datang ujuk ngomong sebelen. Ari didinya nginjemkeun film ka Udin ningan gambarna awahna naonan. Emang kemarin nginjem si di naon anu judulna naon kitu Din? Kala, tuh ayo judulna tah bacaana teh si di cleaner. Dari Telkomsel. Jora, hei, ada gara. Naon? Mana apa tuh? Panjangna ITB? Nyaho aturang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisa. Urang ngerek nanya ke maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho tuh singkatan BMW naon? Apa orang BMW mah? Naon cing? Di Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin, Naon nak? ku naon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideg. Tong salah mah, ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sirah nu Udin anu digideg-gideg dengan angin serangan bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangehkan. Pokokna mah mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan izin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu, sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi Nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu bapak? masalah nama ibu, ari ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngarana teh sentek tah. Urang mah sok dijieun ulin da, diajelang-ajelangan. Jagoan urang mah. Kamu urang mah mun aya racun berit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana reka mana keola atuh. Kan mana can ngobrol. Jago mana teh naon? Sorry, saya marek kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Neng, Iya pak. kunaon maneh teh meresan ruangan Bu Devi? Meni pebalatak kitu. Ini pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokoknya mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim ah pak. Nah, kunaon gitu? Nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi bapak. Dari Telkomsel. Kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus
Kumaha itu carana? Carana gampang. Kahiji eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua takol eta duit ku palu. Anu katilu buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeana I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Bapak, udah nayang kelinci, Pak. Oh, hayang kelenci. Kela tuh, Cik, kurang pamelikeun ku Bapak nu alusnya. Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Ah, nu mana we da? Orai abi mah teu ningali warnana. Mu penting mah wareg. Dari Telkomsel. Halo, dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo Pak, mau melaporkan kebakaran Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak. Enggak Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200 Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela, eta mah kantor pemadam kebakaran di dia atuh eta mah. Mohon kantor Bapak nu kauruan teh. Oh, kauruannya. Kayak terus sekarang. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh Jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor geus pamelikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugrug aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener, rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah teu mentana naon. Ngan abi mah kesahungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari mana? Bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun Bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes, Bapak, sanes warisan harta Bapak. Ampun paralun upami abi delek kakak Bapak mah. Jadi warisan naon atuh? Nya eta Pak, abi teh kesel diwariskan banget goreng. Patinnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Dok, saya teh lamun sare sok ngalindur, sok lempang bari sare. Tah, ieu kajadian teh geus 2 bulan, hampir tiap poe Dok. Kumaha carana nya Doknya? Ah, gampang. Kieu we ye. Teu kudu make obat. Bapak cukup mawa ieu kotak, terus awurkeun eusina. Saacan Bapak kulemnya. Oh, gitu Dok. Kira-kira manjur teh ieu teh obat teh? Dijamin manjur, Pak. Insya Allah. Bapak mau sekali-kali deui lempang bari sare. Nah, naon kitu jerona ieu teh Dok? Aku payung. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, Akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami dehnya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua ti nu 5 bersaudara. Oh gitu, gening damel teh di perusahaan merpati. Saya atuh kitu mah. Muhun atuh kan tenan. Da saur pun Bapak oge abdi mah sok ngalah buah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh, gitu. Upami teu lepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Panas 3-1. Kela Kang, nah aku naon eta jelema gigireun urang bet seseriannya. Siga nu budeg geus pugu urang mah keur ngarobrolnya. Karunya nya maneh teu bisa ngadengikeun urang ngobrol, padahal urang makan puguh keur ngobrol. Mangga we Kang ti payun Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun. Tong naik tiang listrik bisi labuh. Alim Dok Alim mau turun abdi mah ngeunaheun di dieu mah. Hayo turun. Mun teu turun sok disuntik geura. Hayo turun. Mau apa? Komo bade disuntik mah Alim. Da abdi mah teu gelo, Pak. Sumpah teu gelo abdi mah waras. Ya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek diragaji, dipotongna make silet. Hayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tolong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Yo, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah, tinggal ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun ieu nya. Tuh, tingali koinna bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya. Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai.
Tuh, tingali. Wah, bener eta tatangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan mana orang Jepang euy. Cik, mana orang Indonesia? Gampang ada tingalinya. Nah, tuh aya laleur heuh. Nya, Tingali ya. nya. Terus rek dikumahakeun eta laleur? Ah, tingalikeun we. Kuringan saukur boga bedog si cepot. Tingali ya. Gening, lalurna hirup kene. Ah, tuh bisaan orang Indonesia mah. Parisa heula atuh pake mikroskop. Yuk. Cik, orang tingali. Wah, bener euy. Jago. Jago kumaha? Nya tingali. Ngan saukur 2 sebetan eta laleur geus disunatan kurang Indonesia. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, ari soto mah teu bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah, ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana abus ka eta karumunan eta jelema teh. Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Ah, gampang atuh. Ngagukeun we bapana, pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, heueuh nya euy. Bisaan maneh. Cik urang cobaan. Aduh punten Bapak, Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Hah? Mohon Kang. Bapak teh leres bapana ieu nu katabrak? Leres Pak. Nah kumaha gitu? Siga nu reuwas. Puguh we pada abdi mah reuwas dan nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh, Pak. Mangga, Pak. Dari Telkomsel. Emen ka dia emen. Aya naon atuh maneh teh? Dia gerak. Udin boga tatarucingan da. Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian? Buru emping naonnya euy. Taluk alieur ah. Taluk? Heeh, taluk lah. Bodoh. Emping sieu 2B. Bodoh eneh deui. Daun naon anu lucu sok aya dinu TV. Daun Nata Negara. Alah, terame ya. Dauno Kasino Indro. Belegu kah? Dari Telkomsel. Udin, naon emen? Cik, orang rek nanya, sato naon anu pang sehat-sehatna? Apa tuh? Eta 1 4 sehat 5 sempurna? Salah tuh. Oh iya tuh. Satu, aku sayang ibu. Eta mah 1 atuh. Maksa pisan. Sato naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calon nu ngepas, cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Nya orat atuh, sabab katingali citakan sukuna. Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Da kabeh ge orat ah. Aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Lieur ah. Taluk? Teuing teh nyaho. Taluk? Heeh. Kaos kaki. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Oper ka dia operan. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Hop. Dasar nu gelo. Saha eta? Tong main bola di jero kapal atuh ribut ieu teh. Keluar. Aing mah Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh. kalaluar Pak. Nah kunaon? Pansur bapak tekenging main bola di jero kapal, janten main bola di luar Pak. Nah mana teu minu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari
Dari Telkomsel. Cik, pangmalikeun kata magrib. Birgam. Salah. Subuh atuh. Komo. Gamir. Nah, gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikan Gam. gamnya. Heeh. Aya narib, balikeun Bir. jadi Gambir. nya. Dari Telkomsel. Udin, Mohon Pak. ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung. Saha wae pesertana anu hadir? Aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia laksana. Dari Telkomsel. Carita keluarga cacing. Pak, tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Ih, Nah, hari kitu make jeung ieu kunaon kitu? ih, sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panona buluan. Beungeus ganeng terdahar ngomongkeun jelema geuleuh. Dari Telkomsel. Kira-kira iya naon ieu teh? Aya naon? Oh, lain aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokot nanya, Pak. Aduh. Nah karohan teuing atuh meni lebar karena duit 100 perak. Ya ku aing gantian 10.000. Dari Telkomsel. Aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah muningna kitu Pak anu ngalahangan dina rel. Ah henteu, kareta api naweng udag-udag eta munding dugi ka sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha ada dongkapna? Jam 5 sore jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10 lewat 10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Ah henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teu hitut. Kumaha kitu? Si Bibi meureun. Henteu din, bibi ge henteu hitut. Daudin oge teu hitut. Jurig meureun nu hitut nanya. Naon da inge henteu teu hitut. Sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh dap, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, sapertos akinya. Nya seperti aki. Mohonnya sapertos aki. Beki sepuh teh, beki bongkok kinya. Dari Telkomsel. Eta geuning mancing dina panci. Geus meunang kitu laukna. Manya ngusep dina panci menang lauk. Ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heueuh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucu ngiksi ya. Oh, eta tuh Mang, dina cucu ngiksi aya mehong. Dari Telkomsel. Cikan Sujang, pan maneh teh geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang? Ah, gampang atuh eta mah bah. Tinggal neangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nyalamun geus aya cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga we tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Duh, aya bule tuh diharap ya. Sigana lumayan weh. Maaf mister, badai ngangge becana, kan? What? Oh, kuat. Kamari ge salirana langkung ti mister, abdi kuat. Dari Telkomsel. Din, Naon maneh teh lain bogo kasih neneng? Nyapu gua atuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah. Nah, tong naik kumaha? Pokona mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogo. Dari Telkomsel.
Sahabat Rama, saatnya cangegan. Sahajenengan teh? Waska, Dupi alamat di mana? di Wastu Kencana, Tah, pada melan naon? Wasrei, Penyawat? Wasir, Moal was-was gitu lah lanong di dia. Wasalam we lah. Dari Telkomsel. Din, Udin, Naon, Mang? eta ulah ulin di sisi jalan, Din. Bisa mobil, ayo kasabet di. Henteu, Mang. Udin mah ulin lagi di tengah jalan dah. Dari Telkomsel. Barudak, Mohon, Pak. bari ngadaguan hujan, ayeuna kaharep saurang-saurang bari nyanyikeun nya. Mohon. Sok, Udin heula kaharep. Din kaharep Din, nyanyi. Abi, Nya. bangun tidurku terus mancing. Tidak lupa membawa cacing. Hop hop, Jung, Udin, mana balik teh heula? Dari Telkomsel. Sige, naik angkot. Ayo, Mang. Kabawa batu. Yo. Kiri, Mang, kiri. Tadi dia. Hop. Ayo, ongkosna, Mang. Angsulan. Di mana, Jang? Di rerencangan Abi. Dari Telkomsel. Yo, nanya Bapak Wing mah jagoan sih ya. Bapak Wing mah polisi kan, kamari oge nanggep teroris. Nya jagoan kena Bapak Wing atuh kan tentara, kamari oge ngahukum mati teroris. Nya jagoan Bapak Abi atuh. Da Bapak Abi mah teroris. Da aya nage can katewak. Nya jagoan bapaknya. Dari Telkomsel. Emen, naon ay? Dia gerak. Makanan apa yang bolong tengahnya? Donat. Benar. Sekarang anak apa yang bolong tengahnya? Anak ayam lain. Lain. Anak mana meren? Si Emen mah tebalik kah? Anu bener mah anak donat. Dari Telkomsel. Nyaan nekatnya supir kebun binatang mah. Nah terus kunaon gitu? Eta we caritana rek minahkeun maung di satengahan jalan kakarang ngeh surat-surat mobilna katinggalin. Nah terus kumaha? Heueuh rek balik deui kagok. Rek diteruskeun kuriak dicegat polisi. Mangkaning keur usum operasi cenah di jalan teh. Tapi da teh beakeun akal eta supir. Maung anu di kandangna teh dipangku. Sina diuk dihareup gigireun supir. Deu, nekatnya eta supir. Nya atuh pasti nekat eta supir mah. Nyepir aku we polisi wanian nilang ari nenyo maung mah. Mikir 2 kali meureun. Salamet teh nya. Nya ari salamet we maung nama. Dari Telkomsel. Sal patu. Ayo tukang sal sepatu. Sal patu. Udin rek dibenerkeun sepatu ah. Sal patu. Mang. Heup lah, Mang, heup. Aya naon? Iya, Mang. Pangahakankeun sepatu, Mang. Lebok we ku sia. Alim liat. Dari Telkomsel. Mang atuh. Repeh moal sia. Repeh, lamun teu repeh ya, kumang diwolan samel geura bibirna. Make sangu atuh, Mang, aja ngeta gepuk. Dari Telkomsel. Wah, Udin kamari dicarekan ku guru IPS segalawa. Nah maka jeung dicarekan sagala Din. Nya Udin teh hilap deui di mana tempat piramida teh. Tah nu matak atuh ari neuneun teh kudu apal tempatna. Nariwa apa gitu piramida? Teu. Dari Telkomsel. Aduh hampurat, Mang, teka rem. Tenan naon Jang, ngan ieu kumaha urusanana ye. Peuyeum emang nu sabelah teu bisa kajual. Da hancur ye kabeh. Sawios Mang, abi tanggung jawab. Sabaraha nu kudu digantianana Mang. Biasana mah satanggungan teh janten 50.000 mun dijual mah. Mohon atuh, daya sabelahnya anu rusakna, ku abi dibayar 25.000 panginten. Mohon lah, tenan naon, ngan teu aya pemulangan duitna ya teh. Kumaha tuh? Kieu we atuh Mang, meh pasnya. Aya mah peuyeum nu sabelahna halangkeun di tengah jalan. Urang tabrak deui ku abi, ngarah pas 50.000. Dari Telkomsel. Din, hebatnya orang Amerika mah geus bisa kabulan.
Nyanya atuh masih hebatan kene Tati Saleh atuh. Tati Saleh, nah kumaha kitu? Nya ari orang Amerika mah kekara bisa nincak bulan. Tah ari Tati Saleh mah geus bisa ngabubui bulan. Dari Telkomsel. Upami saderek bade ngalamaung, tah ieu cara anu paling gampang tekedah ditembak cekap nyenak asem wae. Upami pendak sareng maung, palabah nuju nyengir bade ngegel, enggal wae. Waos nagosok ku asem, oge ngulel. Tos ngelel, kantun ditarik bae letahna. Insyaallah eta maung bakal lele. Pami bade ngala gajah mah rada sesah kedah aya cai sabaskom teras arak 2 botol sarang sumpit paragi nuang mie sapasang. Carana upami paratos kapenak rombongan gajah kantun leut wae eta arak dugi ka CF. Upami tos karaos mabok kantun nyapitan wae eta gajah ku sumpit teras lebetkeun wae kana baskom anu aya caian eta. Dari Telkomsel. Cik, Din, naon sababna ari dina upacara pembukaan atau peresmian para gegeden teh sok nakol heula goong 3 kali. Apa Udin? Nah naon? Sabab lamun teu ditakol mau disada. Dari Telkomsel. Dadel, naon anjing? Adil anjing. Sia nyawa teh anjing, aing anjingnya 7 bulan kamari aing diberi anjing ku si Joni bedog anjing. Eta mah anjing nah halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha digukut? Nepi ka gedena anjing, eta anjing anakan anjing. Lucu si anjing, anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Tanu menang goblok. Anjing tetangga aing eleh ku anjing tah anjing aing teh atuh anjing kieu oge jago miarakan anjing manjing sok anjing bisa siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing nu dipiara ku aing moal eleh anjing ku anjing lain. Ari si anjing aing teh lieur anjing mana nu maneh anjing teh geus ah tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dieu lah anjing rek neangan anjing model sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya. Hilap Kang, ada yang lupa. Apalagi? Dari Telkomsel. Ya. Udin, naon? Urang karek lalejo film Cina, Udin. Naon gitu? Urang boga bahasa Cina anyar ayeuna mah. Naon tah? Mun leupeut si daging bahasa Cinana naon cing? Naonnya? Taruh atuh. Bacang. Iya bener. Bakaina urangeun. Oh, mana ge bisa, Din? Bisa. Naon? Bagian anu paling teas dina kalapa naon? Pan boga urang teh karek ti Cina. Naon? Nya, batak atuh. Bener. Sani sih. Lamun anu teu ngagaduhan buuk siga bapak maneh Din. Tong kitu ka bapak urang teh atuh. Heuh bahasa Cinana naon? Maneh mah botak atuh. Maneh pinter euy Din. Sok ieu sakali deui ya. Moal urang heula. Ya sok. Lamun maneh bahasa Cinana naon Din? Anjeun. Lain. Naon atuh? Bo loho. Iki mah Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, ya. Tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak, iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu as, cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li. Iya Pak. Yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang,
carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan, cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Ece, kadio maneh. Naon din? Kan kamari maneh bisanya. Heeh. Urang kamari diajar heula da. Naon din sok atuh urang kurang dijawab ayeuna. Amun gaplok di udah bahasa Cinana naon gaplok? Gaplok teh naonnya din? Talung lah. Talung geus tau sok atuh naon. Cabuk sia. Lamun tong dibuka bau naon tadi? Apa eta mah? Naon? Calangap. Tidak pinir si Udin. Lamun budak leutik karek bisa ngomong naon cing din bahasa Cinana. Capetak lah sok. Kan si Udin pintar. Sok urangeun ayeuna. Sok biwir anu gemesin. Kawas urang nya din. Maneh? Jamur. Ngacai we gawe teh. Lamun ngacai kan bawa dahdir tadin. Nya naon? Bahasa Cinana naon cing? Apaan can mandi maneh mah? Lamun dulurna teke din bahasa Cinana naon din? Apa nya? Naon? Ya dina leungeun urang. Naon din? Cak. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak, iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu as, cuma 1000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita ngeunah dan segar. Ya, Cangegan, cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Udin. Naon? Tes apa? Diajar bahasa Cina. Bisa orang ge ayeuna mah lah. Sok. Naon lamun bahasa Cinana para embe din? Para embe? Heeh. Dijawab ieu teh? Henteu dibaledokeun. Nya sok atuh dibaledokeun tah. Cangkang cau. Urangna namanya pintar Udin teh. Ayeuna ngurangeun sok ayeuna urang ieu tah anu melit, anu mendit siga didinya. Urang mah teu pedit tapi urang nyaho bahasa Cinana. Naon? Cap jahe. Bener ayeuna pabrik sepatu naon sok? Cibatuyut. Mah aing bahasa Cina. Cibatuyut. Kok anu balagug sia didinya? Mane nu balagug mah kan bahasa Cinana teh Cilepeng. Kepanggih ai tai panon atau belek tah. Hanya Cileut. Tadi urangkeun naon? Cai kotor heuh. Di sisi jalan ari tos hujan ageng bahasa Cinana naon? Berarti maneh mandi apa yang oge tah Cileuncang? Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu as, cuma 1000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya.
Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat drama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepatkan carita, ngenah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita ngenah dan segar. Nah, itu kan. Ya, Hilap Kang. Ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Cici. Hawaii. Mani so bahasa Cina wae. Cing, eta teh cing kirining orang tunduh heuwai. Oh, bener tunduh heuwai mane saan. Sok ari molohok bari ngacai naon? Ho, cai. Ari akar nu bisa didahar. Hui. Bener lain sampel lain hui. Sok maneheun atuh urang. Lamun leutik keneh geus kawin keur gering sales mah. Ngaranna bahasa Cinana naon cing? Siga maneh saeutik aya ololeho keluarga. Lamun utah bahasa Cinana naon din? Ongkek. Tah anu siga maneh pikakeheuleuh bahasa Cinana naon tah? Naonnya anu siga urang pika ento urang mah teh pikakeheuleuh. Maneh pikakeheuleuh bahasa Cinana mah mun maneh teh heueuh ontohon. Maneh mah sok ayeuna binatang dinu Arab tapi di bahasa Cinakeun. Eusina di tika hoyong naun cengcut badag oh ayeuna gede ya naon atuh di loba-loba teuing kan aya maungnya apa adina maung kan adina maung bahasa Cinana naon adina maung mun teu naon taluk mah din ucing Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak, iya Pak. Siap, Li? Siap, Pak. Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu as, cuma 1000 bisa nelfon lama. Pagi siang malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat drama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepatkan carita, ngenah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita ngenah dan segar. Nah, itu kan. Ya, Hilap Kang. Ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya, Sok barudak kaparayun saurang sebatkeun lembur timana hobina naon oge nami ibu sareng ramah hidup. Sok amin. Nami abdi amin, lembur abdi aman, ibu abdi umun, bapak abdi emen. Pindah. Sok ayeuna giliran kamu sayang Udin anu kasep sok mangga. Nami abdi Udin Ujang, lembur abdi di ujung, ibu abdi ajeng, bapak abdi loba pisan. Naha ari ngaran bapak bet aneh loba pisan. Semuan Bu Guru, pugue bingung dah unggal wengi bapak Udin teh gentos-gentos we. Tadi wengi we geus gentos deui. Malihan nu ngantosan di luar ge seueur. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak.
Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu as, cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi, Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Ya, Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya, Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepatkan carita, ngeunah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang. Ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya. Bedana awewe jeung lalaki. Awewe dek asup ka mobil nungges pinuh ku lalaki. Cek lalaki. Wios Neng, mangga we lebet. Masih cekap. Komo upami di pangku mah. Mangga. Lalaki dek asup ka mobil nungges pinuh awewe. Cek awewe. Ngeunah wae dek neang kasempatan dina kasempitannya. Awewe ngagawean pagawean lalaki. Cek lalaki. Emansipasi ngarana. Lalaki ngagawean pagawean awewe. Cek awewe. Wayahna we di Indonesia neang gawe hese tong pilih-pilih lah. Dari Telkomsel. Hei, Sob. Lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo, Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Li? Siap. Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke, Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu as, cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi, Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Ya, Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya, Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepatkan carita, ngeunah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang. Ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya. Bedana awewe jeung lalaki. Awewe nyicikeun cai ka lalakina. Cek lalaki, Calon istri idaman pasti eta mah. lalaki nyicikeun cai ka awewena. Cek awewe. Istri, ikatan suami takut istri. Awewe gelis, benghar, bager, geus mateng, jeung masih nyurangan. Cek lalaki, Lamun teu perfeksionis, pasti keur nungguan pisa lakian anu pas. lalaki nu kaset, benghar, bager, geus mateng, jeung masih nyurangan. Cek awewe, Lamun teu impotan pasti homo. Dari Telkomsel. Hei, Sob. Lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo, Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Iya, Pak. Siap, Li? Siap, Pak. Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke, Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu as, cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi, Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Ya, Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya, Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi.
Sahabat drama, saatnya cangegan. Cangegan hese dahar. Lepatkan carita ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu kan. Ya, Hilap Kang. Ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya. Kunaon bu? Ngurang kali teh nangis wae teu eureun-eureun. Ih hoyong nyusuk pugu hanjang. Atuh pasihan weh bu. Eta pugu pan aya tulisan dina kaca tidak boleh mengeluarkan anggota badan. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS, cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat drama, saatnya cangegan. Cangegan hese dahar. Lepatkan carita ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu kan. Ya, Hilap Kang. Ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya. Kuring mah ngeunah keneh bareto. Basa dijajah ku Walanda euy. Nah, sok aneh sini nih mah. Batur mah nepi kagugur di medan perang, melaan kemerdekaan. Ari ini hayang dijajah deui. Pokona mah ngeunahan keneh zaman Walanda nini mah. Nyaku naon atuh ni? Ayeuna mah nini geus teu bisa ngadahar jengkol jeung sapi. Teu juga bareto pas dijajah Walanda. Ya iyalah nih, masa ya dong. Mulang aja Jamila, bukan Jami dong. Sini nih mah sok pikaresepeun. Pantes we teu bisa oge. Da yeuna mah waos alias huntuna geus tinggal tunggueuna hungkul. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih. Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, tolong catat pidato saya buat besok. Iya Pak. Siap, Li? Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu AS, cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat drama, saatnya cangegan. Cangegan hese dahar. Lepatkan carita ngeunah dan segar. Ya, cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu kan. Ya, Hilap Kang. Ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya. Tah mama kan kakara naik kapalnya. Kadea bisi mabok. Moal atuh Pak. Ari mamah mah hayang ningali ti luhur eta jelema sagede kumahanya dihandap. Nyaletik atuh. Sok we engke mun geus ngapungna kapalna nya tingali. Apa? Tuh tingali jelema meni lucu. Laletik kitu kawas sireum Pak. Tong kitu isin. Eta mah sireum beneran dina kaca. Kapalna gecan ngapung ai mah. Dari Telkomsel. Hei sob, lagi pada ngumpul nih.
Bentar ya. Halo Pak Lurah. Ali, Ya. tolong catat pidato saya buat besok. Oh iya Pak. Iya Pak. Siap, Li? Siap Pak. Saudara-saudara sekalian, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikan halaman Anda apotek hidup. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki sebelum tidur. Oke Pak. Penting gak penting, ngomong aja terus. Pakai kartu as, cuma 1.000 bisa nelfon lama. Pagi, siang, malam, tetap murah. Tekan tanda pagar, angka 1 diikuti nomor tujuan. Contohnya, pagar 10852 sekian. Ada lagi Pak? Bayar iuran sampah tepat waktu. Niscaya kita akan jadi warga negara yang baik. Demikian dan terima kasih. Iya Pak. Beres. Akhirnya. Li, Iya Pak. yang tadi nggak jadi, Li. Ganti lagi. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Cangegan Hesedahar. Lepat Kang, carita, ngeunah dan segar. Ya, Cangegan. Cerita ngeunah dan segar. Nah, itu Kang. Ya, Hilap Kang, ada yang lupa apalagi? dari Telkomsel. Ya. Neng, kanya engkang maka Neng teh moal aya bandingana. Ah maknya Kang, naon buktina? Kieu tah buktos namanya upami bade masihan artos atau nepi naon weh. Karaos teh sok teu walehnya teh. Dari Telkomsel.